lila turun azab banjir, turun azab angin, turun azab gempa. Eta teh dek dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya, nu mantak dibere angin aya naon si didinya, nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasyarallahu amalakum, geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali, geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasyarallahu amalakum, Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh. Imalu basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat, di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah, teliti ku urang kamari aya angin di mana? Mau Tanjung Kait belah dieu setik. Urang mah ngan sakadar nyaho, alah beliun aya naon? Kiai makan neliti. Aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara rusak sabaraha puluh imah kentengna rareueuh. Aya naon sih di dinya? Teliti ku urang, mabok mungkin aya. Tapi meureun teu sabaraha. Zina mungkin judi, mungkin korupsi, mungkin maling, mungkin teliti. Oh, kajahoan. Di dinya teh aya perumahan anu encan si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan saeutik. Eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jairu kan teu belang. Sia goblok bogo. Nuju ngaca aing mah teu belang cekna. Tah. Ieu horeganan markasna di dinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas, jangan melakukan prostitusi di situ. Nah, tetep bae geus dibasmi tahun kabari. Daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih, bahaya siap masyarakat dirinya ge. Geus. Ieu teh adalah keur memancing siksa. Awas ya. Bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat. Yes, amat datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum. Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana henteu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosaana. Nah, bejakeun Muhammad ka arajeuna. Atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masyaallah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. Ya malu silakan beramal masih sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenna neuk ibadah bae mangga. Acenna abdi mah neuk main koprok bae gae. Acenna abdi mah neuk nonton TV bae los. Acenna abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia. Los. Ieu malu masih. Ayo geura. Masalah gas. Dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulya ka Gusti Allah henteu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun
ge janjikeun deuk mere sorga kan nurut deuk mere neraka kan teu nurut sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan Gusti Allah mantap cak Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa bedakeun ka urang SPT ieu sepatan SPT bejakeun ka wong Kronjo wong Serang wong Pandeglang pokona kabeh bejakeun ieu mah lu besi ente jadi bupati di korupsi bejakeun terus besi ente jadi gubernur haju ende korupsi terus besi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae nah enggak terus pentaan ku sia duit jelema ayo besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus masalah besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokoknya endek migawe naon baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah teh bahasa kitu ge ngeri sebenarnya bahasa kitu teh ngeri atuh ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyungsieun lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri sing ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung lamun aya santri kemudian tilok ngaji sing tilok ngaji bae di dinya teruskan ulinna itu kan nyana jadi mikir kan pan ieu kieu kita neruskeun ulin tuh kan urang ka anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan salatna cek saya buka pegawaian bagus teruskan bunga kan ya deh anak orang dititah ngakal baik dagang mundur baik segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pegawaian sia teruskan nyana ge mikir kolot kubasi kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskan pegawaian terus ya geus bae lanjutkan eta sarua kene lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta ku kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan eta bahasa kitu batak di dieu teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa yamalu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok geura anak urang getol gawena teruskeun ceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus deuleu ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pigawe nu dititah khusus jana di pigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cek ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah rahmat sial anak buah gobloknya terpentu anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae
Jadi kan jam 7 udah 8 9 tadi gawe teh. Di jam 10 geus kieu bae. Nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok. Aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae. Aya geus kieu bae. Korupsi waktunya bae. Haju salat pan. Mantep salat wiridan pan. Bae baca Yasin 7 balik. Goblok bener. Udah kira adi gawe teh ya anak gua. Tapi bosna kada sia-sia. Sia boga pegawaian kos gitu, emang aing teh nyaho. Terus kan. Bahasa teruskan kan nu tadi terus ayo terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus penting ka nyahoan gitu asal aing dipecat ka dulu kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatuhna kumaha anu narimana iya madu oh sungkunan dat kumaha Gusti teruskeunana fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah dumanteug fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh. Oke deh. Di dunia keneh. Ieu ancaman ieu. Sekaligus targhibun ali. Silakeun deuk beramal kumaha bae ge. Ibadah nu bagus teruskeun. Fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. Ya malum itu silakan pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus baik bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah peutingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amala jelema ngridit sewa ju sariri bae jamureun ngeridit kabeh dah ngeridit nih motor mobil atawa imah awas eta barang nu dilarang ku Gusti Allah lain ngeriditna kredit masalah tapi lamun cash jeung kredit akur atawa teu nerima cash kredit bae atuh halal ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba. Nah kuari tinggal ditanya aya eueuh anu akur ta misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makana ulah ngomong langsung mah kredit haram teu kudu dibahas deui geus kieu ya aya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngridit haram deh tama meureunanan teu ngaji kitab sungut sia anak yang disoekeun tungtung 5.000 hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid ge eta kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas teh dieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ya atuh kan istiqomah nanyakeun iki cing haramkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina nah ya nama kredit setahun 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah jelema jokot duit di bank atawa rentenir fasayarallahu amalakum jelema judi fasayarallahu amalakum jehe korupsi fasayarallahu amalakum bakal ditembongkeun di dunia keneh
ibu urang sararea anu gajanten pernah jantan gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana cakna goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing tahu kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan geus hapunten jakena sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu aduh kos sopan padahal nolak beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang Bekasi tah mah sapagodo sarua mun aya anu ka awe teh dicintakeun neng deh cintaangan bae nu saejeun sih emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan moal wakal lanan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo budak Tangerang makan kos gitu bung lah bung jadi emang bahasa lah kos gitu tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan di teu ari ulah awaka eulanan orang dawak hidak eulanan ulah awaka eulanan mak urang mah heulanan nya eulanan atuh panah tuh lantaran emang nagarana tuh biasa tapi kan di Bandung mah lain apunten sanes teu nampi sanes tapi ya mah henteu we heulanan bilih bade miliaran sanes mah teu mangga wae heulanan abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun eta teh nolak teh tolol sopan tapi nyeri atuh beda-beda daerah sadaerah nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah sanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah druji teu balain masantren penjara sumuhun aduh loba-loba deui loba-loba eta teh keuran pasayarallahu amalakum ye imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalakum sok si ada judi pasayarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih cenanya anak naon kitu ngaranna judi meunang 100 juta kan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta kotok-kotok menang tah bayar kotok-kotok menang tah bayar keke nyana nu menang deui kotok-kotok nah beak jeuna geus deuleu beak ge duit aing cak bandar ye kotok-kotok menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atupan kumaha tah ye samak we dibalang ngeusan cak cenah teh tolong bandar koprok kan di mana ge kos kitu ya modal lagi nya nang 1 juta deh atuh siapan bandar koprok nage ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gua menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh nu sit teh nyana mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha gitu Masya Allah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeu lembak kebal deui ge budak TBS eta ka jeung kumaha je gantung diri bisa ujanan
nukolot menta, nuka dua menta, nuka tilu menta. Nanti dulu udah ngutang aja di warung. Ntar nih belum ada proyek, ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nih cek tukang warung kapan bayarnya? Ntar tuh saya belum ada proyek, nanya deh kan ke suami belum ada proyek, pandahar mah udah terus. Mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah. Tuh, ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante. Mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh. Awakna seger teh. Bobogaana ge seger teh. Atuh mah dia bobogaan teh seger ngan so doang panyikan 2 buku tilok digarap-garap. Lalaki tolol teh mah kos kitu. Buku pemajikan minta cai di kurang pemajikan salaki lemah cenah kiai. Lemah naon ieu? Lah lu loba omong. Pancena 2 pemajikan 2 mah 2 bae cenah mangso jelema mah kos kitu. Geus hudang-hudang cenah kiai. Saat cenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Fasayarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah fasayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah Ike bakal katembong ku Gusti Allah kumaha kaikhlasanna fasayarallahu amalakum deu tungtungna. Jelema nyeun yayasan, awas delekeun fasayarallahu amalakum. Nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia fasayarallahu amalakum. Aya kiai anu dirante. Kiai yayasan dirante. Emang kudaon kitu? Ya itu korupsi, Bang. Itu beres manajemen aja tama sekolahan pesantren mah. Fasayarallahu amalakum. Jelema jadi pejabat korupsi fasayarallahu amalakum. Pokokna mah naon bae naon fasayarallahu amalakum. Kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur. Dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur. Aya hiji kiai bageur jasa. Boga tangkal rambutan di hareupeun imahna. Lembut. Santri geus kieu bae. Lembut amatnya. Lembut amat pas ini teh si santri teh. Penting yuk urang garap yuk. Ayo siap ta. Geus. Si anu naek, embung si anu naek. Si anu dihandap nu mulungan. Naik geus. Tong kos sagarang monyet jeung kuya. Naik tu saurang. Ngadahar cenah. Ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan. Teh kakarungkeun ka urang bawa. Geus turunkeun teh. Turun nya beres. Di pondok nya ngadaharan aman kan? Masya Allah, kiai bari doyeu cekeun geus kitu bae husnuzon santri teh. Menang 2 poe kan loba keneh. Nyokot deui, ayo nyokot deui sakumaha kamari tah. Aman. Kan kiai na ge neuleut. Isi rambutan aing jadi ngaeueuh. Saha sih? Ya ai-ai ge ngadenge ku ciwes-ciwesna mah ti peuting teh ye. Kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok. Katilu kali sarua jeung taekeun kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu ieu nungguan dihandap beneul ka kiai lumpat teh berebet bae kan langsung ae di jero kamar kieu wah aing kajawan beungeut tante cekeun teh geus kieu bae mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cak santrina kiaina kan dihandap terus bae di luhur geus pinuh tancan. Geus pinuh tancan cenah cek nu. Geus. Cak santri depan sorana beda. Sorana lain. Hujana digerakkeun deui, jang. Geus pinuh tancan. Cukup. Lain bahasa nu biasa aja ieu mah. Nya naon ieu mah barang di dieu asana kiai ka jeung urang. Ditelak-telak nya bener ieu. Tidak turun. Jangan di luar bae. Digerok ke duke cukup jang geus kena turun jang. Waduh bener. Aduh. Kiamat cenah. Kajawan. Turun jang mesti ragang. Moal jang. Kecuali kiai da ka imah heula jang cenah teh. Embung kadeuleuk beungeut.
embung ai turun mandek kan embung kadala banget. Aduh tapi kiai na hebat tuh ya. Geus atuh cenah mama ka jero bae heula. Kitu atuh gitu. Turunnya lompat ke kamar. Babaturan keur kieu bae. Nya lagi guprak bae ka dieu. Rambutan ditinggalkeun. Sakarung rambutan. Atuh babaturan geus gas. Ieu teu ngomong itu teu ngomong. Aja jana nanya aya kiai kan sial ini ngabejaan. Atuh ngabejaan kumaha aja jana di luhur. Geus tadi urang kumaha cek jana isukan. Urang apa datang bae ka kiai. Ye maulah. Mangkonan atuh jana teu jauheun ka beungeut urang ieu. Tuh kiai menyahon jeung kumaha ge sora urang tingkah urang moal kana cek nu teh heula teh. Ulah isin urang ka jeung kumaha. Isin ka jeung kumaha ge ulah nyana pan peuting ka jeung kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang. Ulah lah. Nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah. Kan cak ai ge kanyawan kan. Cak ai ge kanyawan digerokeun ku kiai teh. Ka dieu jang cepet. Waduh. Datang jadi merungkut duaan hampura kana kiai kajen kumaha lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh. Oh masalah mama memang nguswayah di ala ieu. Sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot. Kan eta kos kitu teh i malu masih. Ditita ge penteungeunahkeun kana hatena. Aduh sakira ibu yang ieu. Ai teu daek pan urang kumaha, ai daek pan atuh kumaha. Ayo ke daek-daek oge kan naek nyana dua anu hiji. Cak babaturan anu liwat kanyahoan kan. Atuh sugan teh nyana teu nyahoan babaturan ge. Cak aing ge bakal kanyahoan sia. Teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai. Pan sugan teh kiai doang nu nyahoan. Aduh ampun. Nah ieu pasayarallahu amalakum. Di jelema maling sakali mah teu kanyahoan, dua kali mah, tilu kali mah pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Kos dongeng abah teh anu ngadidik ucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing tek jih hebat amat teh segala atuh kitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut. Geus ngadidik ieu mah kajen kumaha ge. Ajib cek cenah hebat-hebat teuing ye. Tah, tapi kan meujeunna bae geus beres tinggal dahar doang ye, geus siap dahar. Torojol teh aya beurit. Beurit. Atuh pan ucing mah ka beurit musuh. Sedengkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita. Acak-acakan kana. Kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan. Sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak gitu. Atuh udak-udak berit didinya. Pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae aslina kajen kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai, pasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos, pasayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beneran atuh tenang bae sih. Yes, siapa? Bakal serot atuh tuh lawan haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauheun be batur. Pasayarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum. Pasayarallahu amalakum. Ayo gawe ku maneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen ku kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin, turun azab gempa, eta teh dikanyahokeun. Nu mantak dibere gempa aya naon si didinya. Nu mantak dibere angin aya naon si didinya.
nu mantek dibere banjir aya naon si didinya fasayallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat fasayallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalo basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mangan sakadarnya alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara dah rusak sabaraha puluh imah kenteng nara reueuh aya naon sih didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kajahoan didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan setik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang sia mah goblok bogo ngaju ngaca aing mah teu belang cekna tah ieu horeganan markasna di dinya geus dibasmi ku masyarakat lurahna bahkan geus pernah ngabasmi awas jangan melakukan prostitusi di situ tetep bae geus dibasmi tahun kamari daratang deui ka dinya geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge ih bahaya siap masyarakat didinya ge geus ieu teh ya adalah keur memancing siksa awas ya bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat geus aman datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipas sayarallahu amalakum baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh weh kos peuting bae si aya naon mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum jeung imam atuh di bumi mah ngieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempok ngarubu bener tah atuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak di bas di dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol teh di mobil urang makan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah, salah saurang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu
tungtung mah kabaud bae kabawa kabeh jeung nun teu gitu. Nah, tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya. Lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung ta ganja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu mah kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja. Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah. Masya malu masih itu Allah aman. Urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu beli-beli 10 juta jadi 100 juta eueuh jang mayar ku hari geus kararieu tak karasa ku siat leg-leg ta renten ku siat. Urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 kuring 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha atuh haju lamun bebejag haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teh nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli bae hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang urang bareng geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun make duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabarang tadi seperti bagus kan ieu kudu kumaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aya naon kiai? Qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mah pan jadi penerjemah na pan kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim maha benar Allah. Sesalaman ya. Jadi kumaha tuh ge? Bingung gitu. Ayat ulah sembarangan imanu. Fasayallahu amalakum. Bakal katembong gajen ku kumaha ge. Amal urang teh ya. Nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalaha tapi kumaha ka dituna masyaallah karim lamun bae hiji jelema beramal kana pagawean amal bagus atau goreng beramal nepi sokratin sama di jero batu anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka inam makan masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagusna goreng ka tembong bagus gorengna ka inam makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali
Ih, ya Karim ya Allah, bakal kanyahoan ke manusia cakang jeung Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, 2 kali, 3 kali geus kajebegan mah kanyahoan bae. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu amalak. Jehe, kebal-kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teh curiga. Ke sepatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu. Nah, wae gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Kiri. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pak, beliin dong, Pak." Cak nu kolot, "Bapak ke kemana? Siapa lu, Bapak?" "Itu. Emang bapak lu?" "Iya." Patut dicurigai nih. Tadi anaknya padahal bapaknya geus sejuk. Maksudnya ulah siap lu ngomong bapak tuh. Ieu batakan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pak, beliin dong, Pak." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, "Lu ngatain bapak sama siapa?" "Sama ini." "Emang lu anak siapa?" "Ini bapak saya." Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, aju kebenaran aya anu ngajikeun pemilu ngajikeun kiai da kadinya. Bebeja anak anu kolot, aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bahkan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nyana bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Undanganlah. Tuh kan. Babari alasan. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan dedeh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka ngajikeun. Geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan. Tuh, maksudna kasubuhan teh nyana kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teh bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we dikadiekeun. Nyala kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak nu kolot naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok aju kitu anan ih. Urang rumah tangga. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah ratasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu aya naon teh sorban buka. Dibuka ku jana. Teh na dihareup. Eta sorban teh tiung. Cek jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah, tak eta kan fasayarallahu amalakum. Kanyahoan we kanyandung-nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburan ya. Jadi kacaritakeun nyandung teh nyahoun kan nu kolot. Nyana hajat. Nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Masalah jeung nyahoun lu jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh hajat atuh pan teh nyahoun. Saha itu kan hajat mah. Geus ada datang.
keberan imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh panjana tak ka hajina ka dinya. Imah kakana ngobrol-ngobrol sakedeung, geus lantaran hajat, digeuraan bae datang kan ka imah deui, aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit. Nuju ka dinya deui. Barang di dieu kuno kolot teh. Sendalna sabelah lain sabelah. Sendalna nu hiji sendal awewe. Emang nu nyandu mah kitu. Jelok boga rarasaan tolol. Langsung dicekel we kaji, sadar teu kaji. Emang kudu naon? Sadar henteu sih kaji. Mantes di mana ka haji? Jadi ka mana cek jadi ih. Atuh keur hajat ieu atuh mun ka mana? Henteu sadar henteu ka haji. Emang aya naon sih? Coba tungkul sakedeung. Sia kain tah tungkul heula sakedeung gitu. Sendal akur henteu. Eta menang di mana ka haji? Menang di mana sendal jadi beda kos gitu. Ayo. Atuh banyak keur hajat, banyak ditungtun kuno kolot. Tas di mana? Tas di mana? Eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtun mah lain nongton panganten, nongtonnya napan. Naila imalu asyarallahu amalak. Tunggu tungtungna kajen ku kumaha ge. Sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambeul pais daging hayam. Tarasi bae. Awak urang di bagusan luarna mah kan. Make baju kokoh. Samping ngecap gajah putih deh. Kokoh putih, cap gajah putih, kopiah putih, sorban putih. Hebat padahal di benak hati nama aya racun. Di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan. Di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan. Di benak hati nama ieu teh kropos. Putih tinggal putih bajuna, putih tinggal putih sampingna, putih tinggal putih sorbanna, putih tinggal putih kopiahna, putih tinggal putih sendalna, tiluhur tepi ka haw-hawna putih kabeh. Tapi di dieu na geuneuh pasayarallahu amalakum bakal katembong. Bakal katembong ajen ku kumaha ge. Ieu lain cak sasacak Allah. Ye, urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur. Lah, ja amal beramal ka Allah, geus zikir ka Allah, sholawat ka Allah, geus embung kanyahoan, bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae, bangun kitu bae biasa teh. Tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah, fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lah seuri sia boga pagawean naon sia. Emang aing teh nyaho. Ieu mah keur carita bagus, ieu mah jore meureunnya. Kajahoan wae kajen ku ge jero hate. Emang teu kanya pasayarallahu amal. Sabulan orang bisa, 2 bulan orang bisa, katiluna mah masyaallah. Jelema ieu anu ngabobodo diri. Jelema nu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus segala dibagus, padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal main fasayarallahu amalan. Sabulan, 2 bulan, setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak bahkan lain disepak deh penalti. Lain disepak deh, disepak bangsa kada disoer doang ieu penalti ceger beres. Tuh kan. Emas kanyahoan aslina resep. Perak kanyahoan aslina resep. Mutiara kanyahoan aslina resep. Tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti. 12 pas. Geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae. Pasayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah. Ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, di balik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat, zohirna terjata, zohir ngawadahan anu hebat di jero batinna horeng aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah. Wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana, nu mentek dijorekeun embung kanyahoan. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema.
dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udangan ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat ya Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit pas sayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli malu mas itu pas sayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kajian disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarenten waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak banding per-peran bae kan nu kolot lamun endek banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan dek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya dek ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bae cakna teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak malah mun teu laksana ka dinya nanaonan pemajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe ho oke kana ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke golek izinan orengan ngasa golok tah urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun deuk nyandung nu jauh fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu Masya Allah karim tuh pasayallahu aman bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya hok deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea Rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun bismillahirrahmanirrahim in baya imaman lan lamun bayat yasi wong ing imam fa'atahu maka ngawekeun yasi wong ing imam safqata yadihi ing nangkep tangan ing imam atau tangan wong ing imam wasam rata qalbihi lan buah hatine ya si wong al yuti
maka becik nurut yasi wong ing imam istata alamun kawasa yasi wong fa in jaa akharu yunazi'uhu maka lamun teka apa kang weneh kang malawani akharu ing imam fadribu unuqal akhar maka pada mukul sira kabeh ing gulu kong kang weneh wa kana Abdullah bin Umar yaqulu lana nasabagi Abdullah kang betara nangge Umar iku ngucap Abdullah jam ngucap ing labad ati'u nurut sira yakni najaya Abdullah ing sultan bitaatillah ing dalam nurut ing Allah wa sihi fi ma'siyatillah lan yulayani sirahu ing sultan ing dalam maksiat ing Allah wala ba'dul ulama ngucap setengah ulama wal muradu biqaulihi fadribu unuqal akhar wa azluhu wa kharuhu la qatluhu wa mautu tawikan dan garagan kalawan ucapan kangjeng Nabi fadribu ucap ing lafaz fadribu unuqal akhar wa iqdawi ya murad iku azluhu dan lungsure akhar lan den pocote akhar la qatluhu oranana den mautine akhar wa mauti tegese maut akhar Gola baduhum lan ucap setengah ulama al-muradu biha qaturasihi wa idhabu nafasihi tawikan dan karabkeun bihi kalawan qauli fadrubu kumegatkeun siraha wa akharan ngilangkeun napas akhar ya dulu ala hadza qaulu kang nuduhkeun ing atas ikilah qauli fadribu apa ucapan kangjeng Nabi fi hadisin akharin dalam hadis kang weneh cek ngucapin lapad fadribuhu bisayf ka inam mangkana kamu ko sira kabeh ing akhir kalawan pedang iku kainan imu opo mangkana wong kang tinemu yama wa zahirul hadis lan utawi ya qauluhu iku zahir hadis lakin surata fi zalika yakuna lawal adlan tetapi dan syaratkan ing dalam mangkono mazkur apa yang ta'ana apa kang awalaiku adlan kang adil wallahu a'lamu lan uti Allah iku kang maha uning. Di dieu dek jaritakeun masalah urus negara sakumaha kamari di akhir zaman pengurus negara teh hampir eueuh anu ara radio lain jang kepentingan rakyat lain jang kepentingan masyarakat tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetap baik lantaran orang dijadikan ku Gusti Allah manusia sedangkan manusia teh bernegara-negara kobilah ieu negara kudu diurus ku urang teu meunang henteu kudu sebab lamun teu diurus ieu negara engke agama bakalna acak-acakan nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubunganana sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh yakni lingkungan berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah
manusia buatan pangeran berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah butuh aturan Allah, agama ngaranna syariat. Namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganna manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan, kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial, iyalah kudu aya penataan sosial ngaranna politik. Berarti politik hirup di atas negara Islam, cicing di luhur negara, berarti mual bisa keluar antara negara jeung agama. Kitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat. Dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata ku urang. Moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara. Lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan. Kos kuari negara bae teu make agama, korupsi terus bae maling terus bae nu zinah teu dibunuh, teu diranjam, anu mabok teu dikukuha terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis. Kos di Cikupa bae kieu. Ngaranna teu make agama. Hayu bae duit naon tah duit ngagabres bae tah eta nagara teu make agama. Ieu kos di urang ieu kos kieu nu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh jelema. Nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus teu make agama. Nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur, di akhirat siap abdi dikerabakeun di neraka ge. Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama mana agamana atuh bari. Geus teu salat diatep, nyanana teu pernah ngajak salat, ngaranna teu make agama. Nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim, ngaranna teu make agama. Nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an, ngaranna teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan diatep, nu maling kotok tetep make agama nu kos kitu ngaranna. Tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha teh berarti nagara lempang teu make agama, siap ka neraka kabehan. Mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu. Aing mah lain ngomong lalagan beneran sia. Cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji. Aduh cek RT aing ngomong ngaji deui minggu hareup mah sabodo. Sanu ngitas yang ngaji ka dieu. Ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu. Bakal korupsi kabehan sia. Cek RT kiamat aing eureun bae tuh ulah wakat teh heula ieu eureun mah. Kan gitu make agama. Sadar sia, negara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagaan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah ge lain nangitahan, nyana mah kan sarukun malat doang. Hayu tanyakeun ka kandung ieu janjanaran teu ditahan teh enten teh. Nyana mah kan sakuru, ka Mekah sia jual embe, jual kotok, untungna jang aing sia mah kali itu pahek ajeun. Diteundeuna ge di itu jauh jasa 12 kilo 13 kilo sarua jeung kalari itu sia parai habak. Mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu. Bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu. Kamareka sia wahai urang Balaraja, aki-aki nini ku aing deuk diteundeuna jauh, los sia deuk parai ka kajen malah mah banding paeh habak di ditu. Aing ngaracun hese mending parahe bae di ditu. Mantap kalau mun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji, alhamdulillah. Eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu. Sadar atuh teu sadar kos kitu. Da kumaha tuh? Ja urang merantap di ditu teh, tuh nu ngadengekeun. Usul nu ngadengekeun. Tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh. Ieu mun hayang nyaho mah. Kuari agama tanpa negara. Pasantren teh ngembangkeun agama, Al-Qur'an, hadis, kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman henteu bergulir secara praktis. Sia-sia aing-aing. Sia-sia aing-aing be ngaji, santri, ngaji mingguan, beres bubar. Atuh pan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh. Sugan atuh aya zakat, make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain gitu. Make pas aturan Al-Qur'anul Karim. Agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim, dibahas di pondok pesantren, santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu. Komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge. Dengan sabar kieu ge.
eta keur nyaritakeun agama tapi penerapan di negara kan henteu berarti agama berjalan dengan sendirinya henteu diatur ku negara lempang masing-masing agama lempang sorangan negara teu make agama kos kieu ya acak-acakan mantap nu perlu ditangkap teu ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran henteu tek and zip tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos kitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu Gus Dur geus ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan yang Buddha jalan yang Protestan jalan yang Islam duduk tempat artinya jalan masing-masing sebab tadi kondisikan di negara aturan-aturan agama negara teh aturan Walanda bae iya kos kieu tah mal akur Kiai salilana ngan saukur pake kokoset bae ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai jam wali pake Quran mah negarana lain make negara Quran mantap kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh datang ke nyana ini kan negara kita tanggung jawab bersama kiai pun termasuk di dalamnya mari kita sama-sama siap cak kiai teh yuk kiai kita jalan ayo kok kecil amat nggak ada kendaraan ini oh ya dikasih gede ya siap rada gede tanya kendaraannya jelek amat bere di mall siap kiai kokoset makos gitu aya kendaraan ngahoak kendaraan cicing eta kiai nusok pakai kokoset biasanya kiai Golkar takut gitu iya tah di negara tapi iya keur carita sekelumit takos kitu tak moal ngahiji datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas demokrasi masih keneh abang-abangan demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati udah jadi gubernur udah jadi presiden atung ke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RTD gua teh lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal sekali deui lamun aya lurah lamun aya camat bupati gubernur ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an pangheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal da kumaha tuh janteu tah kos kitu nah iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah aya bae pamong aya bae utusan bupati di daerah camat kudu bae aya bupati kudu aya gubernur kudu bae mun eueuh doraka kabehan tetep bae tah cak kiai boleh tah boleh ya kadeketan atut cenah ieu iya sarardi saya gua sardi nu mantak sedih kunaon emang kiai nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan kiai di Tangerang geus aya tanda tangan jang atuh tolol tah kiai ceknya mah aing teu nyaho meureun nyaho di Cisoka geus aya di Blaraja geus aya nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag ya Allah ya Rabbi dek dikamanakeun eta otak kiai dek dikamanakeun eta pemikiran kiai
anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan kiai cek kiai teh aing mah ngajakeun teh ngajak kiai jadi gitu kan izin mangke urang di masa di kitu loh kiai mah ajak hari tadi panggung teh gieuan teu bisa kukumaha eta kiai ngajak emang kunaon itu dibere duitnya kula onom teh dibere duit kiai mah dibere nya atuh dibere ge aing mah jangan setik atuh dibere karena 2 kali kan 3 aduh izin lalakon makan coba urang tah ngalalakon akhirat ieu mal kebal deui ge trek paeh lalakon ka ditu geus ganti izin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta juta ceuhil dan naonan tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka ya Allah cak malaikat Jibril kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah ka mana ya neraka siap coba pulah pilih saya tik wa man baya imaman cekan jeung nabi saha jelema anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawdihi sumpah setianya nasa salaman beat sumpah moal keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana penuh hati buah hati nah benar-benar ngatuku kelanjutan bangsa jeung negara khalifah ya baheula beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman sasalaman beat geus kukumaha ge hulu jadi suku jadi hulu siap beat ngaranna sasalaman sepenuh hati itu kene zaman Sayyidina Ali itu kene di zaman Sayyidina Muawiyah terus eta khalifah kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat orang Golkar tapi itu khusus kemanapun anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tak kiai ge kos gitu kan ya saya beat sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar beat saya anu geus dibere mobil beat anu geus dibere ka haji ke Mekah beat kiai oplo beat teh kos gitu di zaman Golkar tah ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna sing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dakwah dimdiah kan ngaranna jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set ka SB misalna ieu mah SB kabeh kan ieu cek beda kadele Demokrat lain deui sarua jeung kieu ieu Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY akan saya gitu bantu apapun yang terjadi di negara ini andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan tentang jabatan tentang berjalannya negara tentang dan lain-lain sebagainya saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan beat maknawi secara dijelaskan mah kos kitu baheula mah sasalaman demi Abu Bakar Siddiq demi Allah demi Rasul saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun dimanapun kapanpun
andai kata terjadi peperangan saya yang paling dulu eta beat karena sasalaman sumpah setia terus kebelah takwa di mah henteu aya kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng make paku urang set ieu beat ieu ngaranna eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah di mahsyar. Di mahsyar teh pertanggungjawab emang henteu dicatet ku malaikat ieu teh raqib jeung atid. Nah, dideleukeun Ustaz Tad kemana Tad? Ya, mana Tad? Kitanya alusana siap. Tanya kayak orang di akhirat. Ustaz Muhyiddin maju. Gak geter-geter jaga. Sialah ini kumaha deui. Baheula milih ieu tah aya Golkaran di dieu tah. Nah, ieu tanda tangan nyolok sia kan? Bener. Sia berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon sia alasanna dinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh. Ulah mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu. Siap ka neraka, siap teh siap ke kumaha tuh. Iya ta, beat teh beat bener. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang, Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden dulu udah stres naon tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu. Salam teu berani bahaya. Ji balai lalagaan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ka presiden mah kieu teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia teu ngadukung ke di akhirat bawa tah. Mungkin malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing. Wah aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat teh. Dihatanya di hareupeun Allah kuari keur carita leutik da 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Otak pasang tatang korak kiai. Ulangan seukur kituna doa. Ih, cipan urang mah pamimpin. Ih, kumaha ieu tah. Aduh, panjang ya hadis ieu teh ya di ditu panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranana. Balikan deui. Jelema nu beat ka imam, sumpah setia, memberikan lambayan tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati, maka paliti'u wajibnya nurut ke pemerintah, wajib. Ini statoa lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhanna. Andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah. Di cara Islam mah bugot. Jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun. Pandang urang. Pae eta teh sorga. Goblok sia dek nurunkeun presiden anu jujur nu adil aing heula. Yo aing di hareup. Pae aing mah nyawa coplok sorga. Tah ngabela negara bangsa teh kos kitu. Asal nu dibelaanana nyana ngabelaan urang. Ai urang ngabelaan nyana, ai nyana teu ngabelaan urang. Pan eta mun kitu tuh atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon karang-karangna gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan eta emang demi rakyat tah lain sih kos kitu
Ayo coba namun dicaritakeun satu persatu Masya Allah mana nyana ka rakyat ai rakyat mah teu meunang henteu kudu ngadukung nyana bere duit jangan ngadukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyieun SPPT bae datang kapae deui teu timbul eta kumaha Masya Allah eta pak nu malah salah leutik encan nu dilaluhur Bandung Masya Allah pohara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo nagara mah aduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ye hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun maka dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tah satai kuku bisa dibikeun ka urang oh eta mah ieu mah rahasia mah eta nya kebejakeun deui atuh tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola bari pohara tapi tetep bae kanajan kunyana ge can puguh keneh bae ja geuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mantap karita ingat baik ulama Ki Hasyim Muzadi hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU bugot-bugot eta tah ngan kadituna bugotna kitu sih cenah mah kitu mau dibejakeun lah kukulna lah balik di ka tukang berarti kita ngomong eta teh keur ngedukung salah seorang kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae enggak ada bugot-bugotan cenah di Indonesia nggak ada yang jujur Gus Dur dia bicara ricing pan KBH Gus Dur mah kos kitu aya nu ngadukung lintuk kudunya padahal ngadukungnya nggak ada bugot di Indonesia macet Gus Dur sebab nggak ada yang jujur jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh cekna udah ganti lagi nanti begitu lagi ini ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak atuh kos gitu dek dibantu pan eta nyana di istana teh nu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu Ansor dek ngabantu Bansar dek ngabantu Garda dek ngabantu di luar eta partai dek sabaraha nu ngabantu ulah sampaikan ka lengser cek Gus Dur apa-apa enggak usah dibantu saya cukup dibantu sama Allah aja urusin kamu aja cuy ya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran dek dibantu embungeun pan hese jeung Gus Dur mah tata kos kitu tah enggak ada bugot-bugotan cek Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu seorang pemimpin dek digulingkan bodoh nu dek kagulingkeun anggap bugot mun pamimpinna adil ikeur cerita hadis ieu mah wa kana Abdullah bin Umar kayan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badai ka sultan tapi fi taatillah dina nurut ka Allah dina taat ka Allah instruksi pemerintah tuturkeun wa'sihi fi masyiatillah tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah namun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun namun instruksi anu taat wajib tuturkeun tinggal kitu bae wari instruksi anu taat tuturkeun instruksi anu maksiat ulah
sakitu bae eta qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu cek ba'dul ulama nu di murad fadribu unuqal akhar bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna ta eta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkan singkirkan la qatluhu wa mautu lain kudu dibunuh qala badhud al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi fadribu qat'u ra'sihi wa idhabun nafasi bunuh beneran lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hadza qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisayf aya bahasa bisayf ka ila mangkama kumaha aya na bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa naon kitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh ieu teh disyaratkeun lakin surito fi dzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur bisana adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun lamun aya gitu lurah adil pertahankan tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu mangga jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil teangan pemimpin nu adil beat orang melalui pemilihan umum colok orang coblos orang mun teu dibere duit teu dek nyolok eta tah nu bloona mah tah kuari geus ngarep-ngarep ira turun aja can turun kana wae ya kira turun rakyat teh tolol kabeh deui mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu nusok ngaji ge karitu tah aya dibere duit gampang teu dibere duit henteu jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran mantap kuari mah gas ulah make mikiran-mikiran duit kuari dek milih presiden saya presidenna aing mah teu perlu dibere duit komoletik mah kecuali gede yalah teu perlu duit nah geus adil ya sana ya adil ya geus nurani urang kaji ku urang ieu ke nyana ngomongna kumaha kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu kene gubernur iya pembangunan geus rada bagus ya aya tapak di masyarakat aju deui aturan-aturanna dibandingkeun jeung sajen-sajen rada bagus pilih ke orang kemudian bupati gitu kene iya aya pembangunanna sekian persen persentasena lumayan pilih ke orang eta meunang ganjaran milihna nah setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tek teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati Assalamualaikum henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula ieu mah tapang tanda tangankeun bahwa kula teu keluar sakitu bae balik mah teu boga ongkos bentang ongkos cak bupati sial dah budak kitu eta kos kitu nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sabab kumaha baheula urang beat na jelas atuh urang kaluar lagi kudu jelas lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu lah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada pilgub pilkades pilpres ke balik deui pilkada pilgub pil balik deui kitu bae pil-pilan bae mah teu eureun-eureun ya kayak tak kudu boga aturan orang teh pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama paeh ge sorga ieu agama aing ieu teh pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil sakitu bae wallahu a'lam Allahumma ya qadiyal